Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Suratul Qudwati ari gambaranana ngamakmum pisun eta aya salapan. Dina cetakan anu sanes mah kacapna teh Suwarul Qudwati. Dina kitab Muqaddimah kuring video nyata kitab Sapina cetakan Darul Ilmi Surabaya kacapna teh Suratul Qudwati bari dina mutana dina sarana oge sami kacapna teh Suratul Qudwati. Ada ngangge anu Suratul Qudwati mangga anu Suwarul Qudwati oge mangga. Suratul Qudwati ari gambaranana ngamakmum pisun eta aya salapan kasiusah itu ngamakmum fi khamsin dina 5 gambaran. Qudwatu rajulin tegasna kahiji nya nu iya ngamakmumna lalaki birajulin ka lalaki deui. Wa qudwatu imra'atin sareng kadua ngamakmumna awewe birajulin ka lalaki. Wa qudwatu khunsa sareng katilu ngamakmumna khunsa ari khunsa teh jalma nu ngabogaan dua kelamin ti kudrat ti lahir ngabogaan dua kelamin birajulin ka lalaki. Wa qudwatu imra'atin sareng kaopat ngamakmumna awewe bi khunsa ka khunsa. Wa qudwatu imra'atin sareng kalima ngamakmumna awewe bi imra'atin ka awewe deui. Talima gambaran ngamakmum anu sah munggu hukum fikih. Wa tabtulu sareng batal itu ngamakmum fi arba'in dina 4 gambaran. Qudwatu rajulin tegasna kahiji ngamakmumna lalaki bi imra'atin ka awewe. Jadi teu sah ngamakmumna lalaki ka awewe kecuali dina raraga pembelajaran sapertikeun gaduh budak leutik anu can mumayyiz nya teras indungna teh ngimaman eta budak maka eta mah teu ngabatalkeun kana salat. Wa qudwatu rajulin sareng ngamakmumna sareng kadua ngamakmumna lalaki bi khunsa ka khunsa. Wa qudwatu khunsa sareng katilu ngamakmumna khunsa bi imra'atin ka awewe. Wa qudwatu khunsa sareng kaopat ngamakmumna khunsa bi khunsa ka khunsa deui. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya guna sinar manfaatna. Dukung teras channel Belajar Kitab Kuning nya urang sasarengan we belajar pastina dina belajar teh seueur kalalepatanana. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana kalalepatan sim kuring ugi ngaganjar kana anu manfaatna kana anu leresna amin ya rabbal alamin.